Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minyak aing minyak watuk dituruban ku genteng, mantesan aing ganteng banget aing. Ganteng. Allah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu Muhammadin. Paha pertama-tama anu paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana-mana sudah memberikan nikmat yang paling utama nikmat iman dan Islam. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam pemimpin Islam sedunia nyaita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilah ka keluargana, ka sahabatna, tabiin, tabiatnya dan kita selaku umatna pengen syafaat dina kiamat. Coba tes. Tes. Ibu tes ya, ibu ya. Ibu. Tes bu. Ibu. Hayo orang selawatan ka Kangjeng Nabi supaya orang langsung berang syafaat di Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Selawatan naon ya selawatan naon ya poho ieu teh. Ibu mana ibu ya? Ibu-ibu di mana ibu-ibu? Ada. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Alayah Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al hadis sadaqallahul azim. Nukusim abdi dihormati Abu Ya Muhayyar. Amin. Kiai Ogi garis miring Ustad Polsek. Lupa Pak Haji Muhammad yang punya Indomaret. Kita doakan semoga mengogi di Pulau Minanto. Amin. Pohon dia sesuai ayat yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bila salid. Artinya barang saha anu bersyukur ka aing maka ditambah nikmatna. Barang saha anu bersyukur ajab aing sangat pedih. Ulah aing ajab Allah sangat pedih. Nauzubillahi min. Urang teh kudu bersyukur di alam dunia. Boga beungeut goreng alhamdulillah. Mending beungeut goreng mah agak kasep ieu mah irungan berjing dempes. Bersyukur awak hidang alhamdulillah, suku buduk alhamdulillah, awak gendut alhamdulillah. Urang moal poe pepanasan ngalaparan alhamdulillah, geus bere nikmatna dibere bea si bingin sangu ngaliwat beka kana teh nikmat. Nandinya po. Pokokna mah urang nikmat. Urang boga leungeun alhamdulillah. Leungeun urang sok digunakeun make naon? Leungeut urang sok digunakeun make
Make naon? Make maksiat lain. Pentingnya bahkan ya itu lain. Ulah pak, ulah bau. Lengan kudu pakai sedekah, nah gitu nyodakokeun tenaga, nyodakokeun kenteng lah, mau anaon mau nia musola keur ngebangun urang kudu mantuan ulah hees pak. Urang boga mata pikeun tingalina urang teh kajeg ningali naon? Kajeg ningali Quran sanes. Kajeg ningali Quran pak sanes kajeg ningali anu lain. Tapi kajeg ningalian ningalian kur. Urang boga suku lempangna kajeg lempang ka mana? Lempang ka majlis, lempang ka musola apa lempang ka pandangdutan. Diskotik apa nela andin gitulah cina. Wih pak kiai cina hafal cina nela TV baik gitu. Sumpah demi Allah pak abo abdi macam pernah nela TV seberes. Astagfirullahaladzim. Urang boga celi pikeun dedengean tapi dedengan urang jeung ngadenge naon? Jeung ngadenge Quran sanes. Kajeg ngadenge kiai sanes. Ulah hes bari jeung ulin ngoperan ML pak bo. Salah ya. Kunahan urang ngomong MLD soalnya urang tuh pakai ML. Lieur. Urang boga kaboga goreng alhamdulillah. Mending kana boga kaboga goreng daripada teu boga sama sekali, benar teu? Ingat, Bu. Ingat, Pak. Aduh, ingat tahun ya, pohok lah. Urang di alam dunia ibadah tilok, ingat hidup itu cuma sementara. Dari kecil, remaja, dari remaja lah dewasa. Dewasa kawin, ya kawin kayak bakal boga anak, kalau anak boga cucu tah. Mus boga cucu pun boga icit tah. Ingat tah, pae tah. Orang geus teu bisa nanaon deui tah, geus pae. Urang kudu lobakeun ibadah. Ulah nala iya nala itu lempang lieu lempang itu cabak deui cabak itu denge ieu denge itu we do denge. Namun misalnya ayah pembangunan majelis, pembangunan kobong, pembangunan musola, urang ulah hees. Kudu bantuan mauan adukan, mauan pasir, mauan silikon, selkon, mauan kenteng, mauan kayu ulah hees. We mali kobong mang santri, astagfirullah. Ayah hiji mang santri kasih. Biasa, ngol poena rajin, bantuan, ngol poena rajin, mau adukan ngol poena, ngol kenteng, bantuan tukang, nyakasep lu banu bogoheun, eta mah nomor hiji belah. Cuma nasibna mana boga baturan agak demuk. Yo anu kasih ini rampura belah. Ulah mau nyindir lah. Ibu masuk ke lempangan. Masuk ke lempangan ke Citra, masuk ke lempangan ke tempat-tempat maksiat. Ibu pernah ningali awewe nu make celana sakieu, bajuna sakieu. Ieu tak kadal bujalna kadal mending bujalna bagus eta mah hideung. Ping-pingna mending bagus mah eta lebak korengan. Leungeunna mending bagus mah eta tebak moyos. Masih. Pandelna ge gariruk nyabuk lagi koneng sigala langsung ka poe. Ibu terang kena langsung ke poe. Tuh contoh nu kena ngalampat. Eta langsung ke poe. Canda man, canda. Orang mana? Biasa canda-canda we. Aduh Awena zaman ayeuna mah sok maksiat di dia di lalah humpangan susu ka mana-mana jobor nage ka mana-mana. Udah boga pantun ya Bu Pak Cianjur kota Woi mantap gas.
Medan kota berperang, Cianjur kota bertempur. Awe zaman ayeuna susu genjur sesabatur. Cakep teh ha? Balik. Dibalik gitu. Ampun ge. Masih bayi. Pohok lah. Ya teh urang kudu bersyukur boga kawogo sanajan goreng ku lemek loba jerawatan bari jeung hideung bucitreuk buntet. Kudu bersyukur. Ulah hayang nu paling geulis neuleuh ka handapna. Mang, jelema mah neuleuh ka handap ulah nu ka luhur lamun urang neuleuh ka luhur moal kata. Lamun misalna urang neuleuh ka handap eta bakal nyungsep. Oh, bawa dibalik orang. Oh. Itu orang bersyukur senajan orang bobogohan sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nepi ka setahun tapi awalnya kawin jeung batur tah eta paling bersyukur. Hendak kena ulangan. Kembali lagi. Kembali lagi di saya Awan Kopers. Aduh. Kurang teh kudu lobakeun rindu. Rindu teh teu berat. Ulah kadang sidilan, ngaberatkeun rindu. Jangan astagfirullahaladzim. Curi hatiku. Jangan rindu berat, bilang saja cenah. Eta cek sidilan kama kola dilan. Tapi cek abdi mah rindu mah teu berat menang sapangati Kangjeng Nabi. Nu berat mah henteu mau teu nyandak iman jeung Islam. Nu berat mah bobogohan tapi kawin jeung batur. Eta berat. Ya teh urang beratkeun rindu lah. Beusin kawin jeung batur cilaka nu kitu mah. Soalna di dieu geus loba kajadian. Anak kau tak abdi eta tah tileutik teh sajodoh tapi bikangna dilakian ku batur. Mek lamun be. Ayeuna mah nyaredat teh bagi paeh, Bu. Kunaon nyaredat teh paeh, panyaredat teh lagi ka kenceng. Cenah astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ingat, Bu. Ingat ulah lebakeun rin. Besing teu kajadi. Ulah neuleuh kahar, ulah neuleuh kabo, mikir mah ulah engke kumaha mikir mah tapi engke kumaha. Lamun kaharepna urang bagus kaburina ge bakal goe. Lamun di burina goreng kaharepna ge bakal bae. Lamun di burina bagus pasti kaharepna bakal ba. Lamun di burina goreng kaharepna ge bakal go. Kabeh ge tergantung amal perbuatan. Astagfirullahaladzim saya tahan. Keluar. Pohon mulai. Terus orang teh tidak baik curhatna. Wabil topik. Wabil topik walidayah. Teh Umayyah beli kopi. Paitai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin ya. Wabarakatuh. Doa. Soalnya abdi tos diciptaan ngadoa bagian akhir bagian abdi ngadoa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyul qayyum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bila wal kirim wa barik sallim radhiyallahu sahabat Rasulullah. Pang Abdullah ngadoa nyaeta maca alhamdulillah batin gesan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang geus. Bisa sih. Aduh.